Nah, orang ke warung ah. Ayo sekalian ke ngerokok yang kudu deh tepokan. Sarua di digaya ngopi. Yuk. Kiri ay. Alah. Tulungan tuh ay. Halo yang. Jadi ketemuan teh. Duh, emangnya surayna. Ah, Anggar kebluk nate. halo nya kala. Kecewa yang temannya. Udah dijemput. Besok tong laminya. Nya, saya OTW kecewa. Nya. Six months later. Bubur kiri. Mana parfum? Oh, sengit. Geus urang deui harasa.
dikolotkeun. Coba kejadian, loba nu bobogohan Citarum teu wayahna we, enam kudu diamankeun. Loba nu tadi antep, loba nu laporan ka Mang Haji teh. Di Citarum belah mana? Nay, urang ka warung ah. Ayo sekalian ke ngerokok yang Oh, kudu deh tepokan. sarua di gaya ngopi. Yuk. Tak biasa di kalian loba taman teh gini anu teu moal birek deui di dinya. Oh nu belah dinya Waji. Nah mun kitu mah geus kieu saya mau bisa kusorangan ya. Di geus urang geroan si Ino jeung si Billy. Nah, Nya. gitu hade. Jadi nya. Tah barudak teh kayak araya tah ka Dario teh. Ah, kebeneran. Will, ada. Naon Mang ya? Sok deuk lah deuk. Nyantai lah. Waji. Nah, Waji. Waji. Alhamdulillah. Mantap. Yuk. Aya naon Waji menira dua. Teu tanyakeun Amro tadi geus dibejakeun ka Amro. Aya naon mah? Ieu, Will, Noy, si Wahaji. Amanat ka Amro. Loba barudak. Robogohan di dieu. Lembur teh urang geus teu aman. Teu aman kumaha Mang Mol ieu teh. Keur anu bobogohan. Lain bangsat meureun. Justru lain ku masalah bangsatna. Bobogohan lebih tiwirang ti bangsat. Noy. Oh, kieu meureun noy maksud Bang Amro mah. Karena loba nu bobogohan di lembur urang. Tah urang teh kudu bisa ngamankeun lembur urang. Meh teu wirang, kudu bobogohan. Oh gitu ya. Tuh hari itu mau kuring ngerti. Harus gitu Waji. Nya gitu. Santai we nama ngopi we heula lah. Ngopi we lah nyantai ya nama. Waji. Iya cai iya. Oh, nya suatu aja lah. Mola lah nom. Nya, karek ge diobrolkeun, geus ngurunyung tah. Budak teh. Ayo tuturkan urang yuk. Ayo siap lah. Anger. Iya, tinggal yang saya dia. Ayo, bisa. Buka helmnya ada kamana, ada kamana. Ada senang orang naik kamera kabogoh nungguan. Aing mah yang nyeri kabogoh nungguan ya. Bawa we kan itu ka warung. Eta kabogoh nungguan. Heula helm karunya buka heula. Nyeri kieu. Angin nyeri mang. Kumaha Ka mana atuh? teh ke kabogoh itu nungguan di ditu. Kabogohan ulah bobogohan, ieu mah lain tempat bobogohan, taman ieu mah Citarum Harum. Aduh, mang ieu kumaha mang nyeri kieu mang. Mang lain naik bobogohan mang janjian itu kabogoh geus nungguan tadi mang urang teh kaberangan. Aduh, aing nyeri. Lain janjian maneh mah. Rek bobogohan meureun di ditu teh. Mata kurang dipegat tadi. Mana dengar urang. Janjian teh tah jadi cilaka. Lila uai si ayang teh ka mana cenanya ya Allah. Telepon deui geura ah. Gusti jeung teu aktif nah ka mana cenanya.
Makanya di teleponan teh diangkat. Angger dah geus kitu. Teu aktif deh. Cari Pak we. Ayo atuh ieu urang amon teh gimana atuh mah teh teh urang tuh ngajak ayo mah nyimis gitu. Hayu we. Ayo mah urang beli minum. Ke warung ayo ah. Mangga neng, bade mareser naon? Bade meser minuman Bu. Oh mangga, tos di marana neng, mending ngarabring. Sama. Oh, mangga sok. Ibu ya nuhun. Mangga, sami-sami neng. Nuhun Bu. Mangga. Si Pani kalau cicing di itu. Pulang. Ih, ayo Bu. Mulai seger tos bisa minum teh enak orang kabulu Pani ayo ah. Ayo Pan. Ayo Pani teh nyambung. Ayo, kabumi Pan. Tadi teh apa? Aduh. Ngalamun wae Pan ieu mah. Ngalamun kenaon atuh ih meni. Aya tuh ini mah kabumi Pan we. Tadi teh kumaha sih?
ngabalesan ke si Bebeb. Suku nyari panggil terjadi cilak heueuh. Kumaha ieu? Adat deui ieu warga. Tapi di warung saya tadi teh. Awalnya teh asa gelis gitu. Tolong tinu mata teh asa abus kana hate. Saha eta? Kudu dipanggilan deui kitu nya kali-kalinya. Jadi penasaran kieu kan hate teh. Yeus bebe pasti ngadat deui. Posisi teh kumaha gitu. Allah bisa. Awewe saha tadi tuh di pasaran.